Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rafael Adonopal di kelas 11 IPS 4. Jadi abdi bade ngadamel video panumbuh catur tentang kebersihan di pandemi Covid-19. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun sami-sami puji jeung syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala nu tos masihan kasehatan ka nu aya di dieu sadayana. Dina danget ieu urang aya dina acara seminar kebersihan pandemi Covid-19. Kanggo mitembeyanan ieu acara, mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujengan kawit dugi ka akhir acara engke. Mangga sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu ku simkuring dipika hormat. Sateacan dikawitan ka acara anu salajengna, simkuring bade nepangkeun para panggijar anu bade ngadugikeun kamandangna. Nu kahiji aya Ibu Baby mantenan mangrupi salah sahiji guru basa Sunda di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng sumping Ibu atur nuhun parantos hadir dina acara ieu. Hadirin hormatkeun simkuring, acara nu salajengna nyaeta kamandang ti Ibu Baby sareng Fadli ngeunaan kebersihan di masa pandemi. Sumangga ka Ibu Baby kanggo ngadadarkeun bahasanana. Hadirin, kamandang ti Baby teh parantos didugikeun. Aya waktos kirang langkung 30 menit deui bilih diantawis saderek anu bade ngadugikeun parantosanana atanapi pidagana mangga diaturanan. Aturanana anu bade tumaros atanapi ngadugikeun sasauran dikawitan ngacungkeun panangan teras nyebatkeun jenengan. Sareng patarosan atanapi sasauran ulah kaluar tina tujul ieu kagiatan mangga. Atur nuhun, kirang langkung aya 3 patarosan sareng 2 mangrupi kumandang kanggo ngalawer patarosanana mangga ka Ibu Baby diaturanan. Salajengna mangga ka Fadli kanggo ngadadarkeun bahasanana. Atur nuhun ka Fadli hapunten lantaran waktu na mepet jadi teu aya sesi tanya jawab. Hadirin, alhamdulillah rengse kapiatur padaran ti Ibu Baby sareng Fadli. Akhirna ieu acara teh tikawit dugi ka rengse parantos kalaksanakeun. Kalayan lancar kanggo nutup ieu acara. Sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasuhun bila aya cariosan-cariosan simkuring anu henteu merenah. Kena ku papariosan bibir ieu diwengkul letah tetulangan. Bibir kena ku jalir, letah kena ku salah. Mung sakitu anu kapiatur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.